أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak kumhadamang pendak di sama ibu dina pengajaran bahasa Sunda. Di dia ibu baris ngajentrekeun perkara babopat nyaeta ngeunaan wawacan. Hidup oge tangtos tos uninga dina LKS halam kaca genep tilu nyaeta aya wawacan. Wawacan nyaeta carita atawa lalakon anu ditulis dina wangun pupuh ku kituna wawacan sok ditembangkeun. Pupuh nu sok dipake dina carita wawacan biasana nggunakeun pupuh asmarandana dangdang gula pangkur jeung sinom. Pupuh nu sajena oge sok dipake tapi jarang. Jeung wawacan oge aya pangaruh tina sastra Jawa dina mangsa modern ayeuna carita wawacan bisa dibukukeun eusina geus lain basa aslina tapi geus diterjemahkeun kana basa Sunda sangkan leuwih ngarti nu macana. Tah hidup oge kantun dibacanya dina struktur dina wacana seueur namun ibu di dieu bade ngajentrekeun ngeunaan wacan dina wangun pupuhna nya. Tah coba hidup ditinggal dina kaca genep opat di dia aya contoh nyaeta sasakala ciung wanara. Wawacan sasakala ciung wanara. Tah di dieu nyaeta aya pupuh sinom, pupuh Mas Kumambang, pupuh Kinanti. Di dieu ibu baris ngajentrekeun anu pupuh Mas Kumambang nanya. Hidup oge tangtos uninga pupuh Mas Kumambang anu itu kusir urang sandingkeun atanapi digabungkeun kana ieu cocok atanapi henteu sareng pupuh Mas Kumambang anu aslina. Contoh di dia aya si ciung bogaeun hayam nu sok tanding. Tah hideuk pas maca ieuna kedah nganggo ditembangkeun make lagam pupuh. Contona kieu. Itu kusir bangun ambek teuing. Ayeuna sandingkeun jeung ieu. Si ciung bogaeun hayam sok ditanding. Turun tina delman. Tandingna sok menang. Kuda dipecutan tarik harita ciung rek indit teu aya pisan ras-rasan inditna ka karajaan. Nah sarua tanapi henteu coba urang talungtik dina itu kusir bangun ambek teuing aya 12 i teh nyata guru wilangan sareng guru laguna. 12 i nya itu kusir bangun ambek teuing tuh aya 12. Ayeuna guru laguna nyata di dieu i ing pan en sareng ge mah huruf konsonan tadi nu dicanakna i na berarti 12 i. Si ciung bogaeun hayam sok ditanding tuh berarti leres 12 i. Tah di dieu alasanana naha wawacan asup kana wangun ugeran atanapi wangun puisi Sunda buhun kusabab dina panulisanana nyaeta wawacan teh make patokan pupuh berarti asup kana puisi. Namun dina ditilik tina eusi carita mah wawacan asup kana prosa buhun nya. Jadi ieu wawacan fleksibel lamun ditilik tina panulisanana tangtos asup kana puisi. Tapi lamun ditilik tina eusi caritana asup kana prosa gitu. Terus ieu tandingna sok menang berarti aya genep a. Nah make a coba di dieu nyata a. Tah a berarti lain ng na ng mah kasup konsonan berarti nu dicanakna vokal huruf vokal berarti genep a. Turun tina delman sarua aya genep tah berarti sarua. Harita ciung rek indit berarti terus ada 8. Nah aya i nah henteu t kan huruf konsonan pami i huruf vokal berarti nu dicanakna i na. Inditna ka karajaan 8 a sami teu aya pisan ras-rasan tuh ada 8 berarti leres iya ya a. Nah henteu n kan huruf konsonan saret vokal berarti dicanakkan guru laguna
huruf vokal berarti A. Jadi 8A. Tah berarti patokan huruf patokan guru bilangan sareng guru lagu Pupuh Mas Kumambang teh nyata 12i genep A 8i sareng 8A. Aya sabaraha pada lisan berarti orang hitung 1 2 3 4 berarti aya 4 pada lisan. Tah berarti patokan Pupuh Mas Kumambang teh 4 pada lisan 12i genep A 8i sareng 8A. Tah kitu nya. Jadi wawacan teh dina macana sok ditembangkeun ku sabab dina wangun panulisanana nyaeta make patokan pupuh kitu pangintennya barudak. Ibu baris ngajelaskeun nu ieu na heula. Tah tangtos anu ieu pupuh kinanti budak leutik bisa ngapung ciung tadonan jeung Prabu prak hayamna langsung tanding elehna hayam wanara dibawa ka Cibarani eta hayam di mandian akhirna teh menang tanding. Ayeuna asupkeun kana pupuh nanti nu aslina budak leutik bisa ngapung babakku ngapungna peuting neangan ngalayang ka kalayangan neangan nu amis-amis sarupaning bubuahan naon wae nu kapanggih talamun ditalung tik oge sami tungtung nama nyata 8A 8U 8I tah pokona mah anu ada 8 pun teu salah mah ciung tadonan jeung Prabu 8U prak hayamna langsung tanding 8I elehna hayam wanara 8A dibawa ka Cibarani 8I eta hayam di mandian 8A akhirna teh menang tanding 8I tuh. Jadi pupuh mas sadayana aya 8 guru wilangan mung guru laguna aya U aya I A deui sareng I. Ayeuna coba tingali huruf pada lisanana 1 2 3 4 5 genep berarti aya genep pada lisan. Ayeuna tuluykeun di dieu tuluy papanggih jeung indung ngarananya eta Dewi naganingrum teh tuluyna menangna saparon negeri si ciung teh meuni bunga kawasana Cipamali. Tanya jadi salares nama pamihidap nalungtik hiji wawacan dina macana teh rame gitu resep cara macana teh nanti contoh wawacan tadi nyata panulisan teh make bahasa Arab tulisan bahasa Arab tapi bahasana Sunda aya hiji kerajaan biasana ieu ciri khas dina wawacan nya. Tah ayeuna Ibu Baris ngabahas ngeunaan anu pupuh sinomna nyata anu aya hiji kerajaan di Ciamis. Tah coba ku hidup kupingkeun kumaha lagamna nya. Pupuh sinom laras Madenda ngadamarkeun kagembiraan sareng kadewe Tatar Sunda. Tatar Sunda estu enah lemah cai awit jadi sarakan asal gumelar amanat ilahi robi titipan ini aki wajib dijaga dijunjung basa katut budayana padunguk na luhung budi insya Allah Tatar Sunda kartaharja. Dina pupuh sinom ieu hidup katinggal pangintennya aya guru bilangan sareng guru lagu anu teu acan terang guru lagu teh naon nya guru lagu teh tungtung sora huruf vokal dina sapadana atanapi dina pada lisan kahiji kadua katilu tah contoh di dieu A nahan teu H Ibu H makan huruf konsonan sanes huruf vokal tah sora tungtung huruf vokal anu mana nyata anu A nyata anu ieu aya A I U A I A tah ieu disebut huruf vokal atanapi guru lagu tah lamun guru bilangan mah nu tadi dihitungan nu tadi ta
Tatar Sunda nya. Eta disebutna guru wilangan. Jadi dibilang perkecapna. Ta ieu disebutna patokan pupuh sinom nyata 8A 8I tatungtung sora sareng patokan guru wilangan teh kudu sami kaasup padalisan teh naon ibu? Padalisan teh baris atau jajaran. Tadina pupuh sinom mah baris atau jajaranna aya salapan nya tos katingal 1 2 3 4 5 genep 7 8 salapan. Tah hayu urang sandingkeun kana nu ieu. Dina pupuh sinom dina sasakala ciung wanara nya. Coba hidap ditinggal. Ieu koma di dieu teh kaasup berhentina tanapi cicingna dina padalisan kahiji berarti 1 2 3 4 5 genep 7 8 salapan tuh berarti leres. Ieu patokan pupuh sinom dina carita atanapi dina wawacan sasakala ciung wanara sami sareng pupuh sinom anu aslina. Tak ieu disebutna wangun ugeran puisi nya. Jadi patokanna teh diatur atanapi diuger nya. Contoh Tatar Sunda estu endah samikeun yang ieu aya hiji karajaan A di dia ge sami huruf A, di ditu ge sami huruf A. Tah kitunya. Karajaan di Ciamis, raja boga istri 2, boga budakna lalaki, istrina nu kahiji. Wasta Dewi naganingrum, 3 bulan ngantosna dipasih putra lalaki. Lantaran Dewi pangrenyepna sirikan hampurannya mun sora ibu rada palesnya da ibu ge sami nuju diajar keneh dina lagamna mah kadang sok terasa sami tapi intina mah kitu nya pupuh sinom dina ieu sareng dina ieu sami kitu. Tah kitu panginten kahartosnya dina wawacan teh nyata carita atanapi wangun ugeran puisi nu dicaritakeun atanapi nu ditembangkeun make pupuh hampir sami sih sareng guguritan saleresna mah tapi bentenna ari dina wawacan mah dan teh dina panulisanana nyata ngagunakeun bahasa Arab. Nah ibu sanesna bahasa Jawa janten kieu nya saleresna mah dina sajarah wawacan kapungkur satu acan Mataram lebet ka Tatar Sunda masih ngagunakeun panulisan kapangaruhan ku bahasa Jawa tapi ti saprak Mataram lebet panulisan wawacan oge janten robih nyata make bahasa Arab namun tulisan Arab namun bahasana Sunda gitu. Cobi hidup tinggal dina Google aya sajarah wawacan nu lebet ka Indonesia tanapi ka Tatar Sunda kumaha pasti didinya hidup ge bakal uninga kumaha wawacan saleresna nya ngan intina mah wawacan teh kitu. Panginten cekap sakitu dinten ayeuna perkara wawacan. Ayeuna tugas ti ibu hidup pilari sinopsis carita wawacan Purnama Alam. Tah hidup satos dipilari sinopsis caritana. Teras caritakeun deui ka ibu dina bentuk VN atanapi voice note. Eta kaasup kana tugas terakhir ti ibu saat acan hidup ngisi LKS babopatnya. Sakitu painten tong hilap tugasna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten bilih seueur kalepatan.